Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak kelas 1 kumaha daramang? Alhamdulillah, mugia barudak senantiasa aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hatur nuhun barudak anu atos kamari ngintunkeun tugas ka ibu. Nah, nu teu acan, ibu masih ngantosan. Nah, kangge dinten ayeuna urang diajar ngeunaan ngaregepkeun carita. Nah, sateu acan mulai pembelajaran, hayu urang ngadoa ti payun. Ngadoa mulai. Amin. Nah, barudak ayeuna teh ngaregepkeun carita, mangga sadayana dibaca. Anu teu acan tiasa maca, wios ngenta bantosan mamah atau bapa di bumi ngenta dibacakeun caritana. Nah, dibacakeun caritana mida boga japati. Japatina loba kacida. Nah, sok dibaca. Terus salajengna aya di nomor 4 ngajawab pananya. Nah, pananya ieu teh jawabanna aya di cerita nu di luhurnya. Nah, atoh sadayana. Nah, salajengna langsung wae ka nyusun aksara di nomor genepna nya. Nah, di dieu aya angka nomor 1 dugi ka nomor 8. Nah, di dieu teh acak-acak hurufna. Ya, acak-acak contona loba di ditulisna. Tapi jawaban nu bener teh bola. Nah, nu kadua duda. Jawaban nu benerna naon kira-kira? Ibu pasihan terang ya. Dadu, kitunya. Nah, sok sadayana. Nah, nomor 3 sampai salajengna sok dikerjakeun ku sadayana. Hatur nuhun, sakitu wae ti ibu. Tugasna tiasa dikintunkeun melalui fotonya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.